Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring. Mang aduy teh mohon urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Utai. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu? Mudah-mudahan atuh sing dilancarkeun dina perniatanana, amin. Mangga atuh nu teu subscribe diantos subscribe-na ku Mang Aduy mohon anu atos subscribe Mang Aduy ucapkeun hatur nuhun, mudah-mudahan sing diseueurkeun rezekina digampangkeun tina paniatanana. Kaum dangu sadayana, dongeng Si Utai ieu sanajan seueur kakiranganna, mudah-mudahan dongeng Si Utai ieu teh sing jadi penghibur kalbu, pemborah kana mana. Mangga kaum dangu sadayana sapados teu nyangkolong kana waktos, urang kupingkeun wae kumaha jujur careos Si Utai ieu. Sok hiu. Tai, risinya itu pun naon tai, jadi kitu manehna, jadi kieu geuningan. Mana mang? Itu tai tingali, mainan panona jadi pulangan kitu geuningan ayeuna mah. Wah mang, iya mah geuningan kudu di iya mang, berat manehna teh. Berat kumaha tai? Wah kewe mang, ku abi dijelaskeun. Ayeuna mah urang bubaran deui we lah nya. Utai, ieu teh kunaon sih nya itu jadi kieu atuh. Sabar mak. Keun ku Utai urang sareatan di mudah-mudahan we atuh mak. Utai tiasa urangna mah sadayana urang ngadoa we mak. Kalau mudah-mudahan doa orang ieu dijabah ku anjeunna. Oh, atuh tai, adik itu mah. Atuh sok tai. Giru karunya nialina gen kitu geuningan. Mang mah nialina gen mani muringkak. Heeh, Mang. Sing emangnya bantuan ku doa sabisa-bisa Mang. Tai, soklah Mang ge doa. Atuh kaum dangu sadayana, geus kitu mah Si Utai teh langsung nyamperkeun di Nisari teh terek cicing nyali Si Utai teh malah anu kos cecep pisan burilang atau panonna Nisari teh iya kasih Utai. Ari Si Utai kaum dangu sadayana niali neng Sari gitu teh mainna teh langsung pleng we ngimpleng ku batina bas we katingali yen si nu di jero si Nyai teh lain si Nyai Sari teh aya anu ngarasukan. Oh ginian kitu nya eta saha ieu teh cenah curik di mana nya. Wah iya mah curik kiriman meureun nya kitu gerentesan Si Utai teh. Atuh Si Utai geus kitu mah manehna teh nanya ka Nyisari anu karasukan teh. Ari anjeun saha? Geus atuh karunya ulah sok ngaganggu ka budak ieu. Da tetuah teu dosa geuningan.
gitu nanya si Utai ka Nyisari teh. Ai Nyisari anu geus karasukan langsung wae seuri bari ngagerem pikasieun. Maneh ulah ngaganggu siah ka urang. Ieu teh dititah urangku, tunungan urang ditahkeun ieu budak. Atulah sok kitu karunya ya ka budak teh. Sesama makhluk Allah maulah sok kitu. Wah, sia gandeng sia. Tahan ka aing sia. Maneh teh masih keneh bocah geus wani kitu sia ka urang. Abi mah nya masih keneh bocah. Tapi ulah gitu karunya eta ka Nyai Sari teh. Sia ulah ngaganggu sia. Ngaganggu maneh podaran urang. Atuh ngadenge kitu si Utai teh langsung mapatkeun jampe pamakena si Utai teh anu aya dina kitab suci Al-Qur'an. Tuh pelesat we si Utai teh ngaluarkeun cahaya bodas. Cina nu ngarasukan Nyai Sari maehna teh langsung oge ngaluarkeun deui ilmu nu bijil tina awak Nyai Sari teh warna beureum. Atuh eta cahaya teh ngan katingali ku si Utai jeung Cin eta. Peleduga tuh kaum dangu sadayana dua kekuatan teh diadu. Yang diadu kitu mah plus we. Eta Jin teh malah buring kelan atau awak Nyai Sari gen mani motah. Ari ningali motah kitu kaum dangu sadayana si Utai teh ka Mang Iding laju nitah wae titah nyekelan awakna Nyai Sari atau tekung silila Mang Iding jeung Maibah teh nyekelan sakuat tenaga awakna Nyai Sari. Tekung silila si Utai teh langsung ngalantunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Geus kitu mah pas si Utai keur ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an eta Nyai Sari teh ngomong mah lain Nyai Sari kaum dangu sadayana manehna teh dirasukan ku jin. Panas. Ampun manusia, ampun. Sok orang diampunkan, dihampura. Tapi syarat maneh kudu kaluar tina awak eta awewe. Orang ada keluar, kamu gitu mah keluar. Tapi orang erek balik siun. Panas, ampun manusia. Ulah sieun ku sasaha atuh. Cik we balik. Lamun teu ieu maneh tuluy ku urang arek dibacakeun ayat suci Al-Qur'an. Sok pilih mana maneh? Urang keluar. Ampun. Leles atuh suara eta teh ngeleles. Bari dibarengan ku Nyai Sari anu tadi awakna motah jadi cicing. Atuh si Utai teh ningali kitu maena teh syukur. Bari ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Geningan
eta cinta geus teu aya mak. Wah tay kunaon atuh ieu teh anak mah teh, wah teu kenal naon mak. Sok ayeuna mah geura gugahkeun geura nyisarina teh atuh lomba sadayana nyisari teh ningali kitu mainna teh udang deui bari mainna teh luak liuk deui kos tadi. Aneh bingung meureun nya mainna teh duka kunaon kitu. Ari Mang Iding kaum dangu sadayana maneh teh nyamperkeun deui ka si Utai. Tai, manehna teh kunaon tai? Wah Mang, teu kunaon ngan eta teh ku dirasukan ku Cin, tapi cinta teh emang aya nu nita eta teh. Maneh tega nya nitah teh kakajin. Lah Mang, ari jelema poek mah kitu geunian Mang. Rupana teh ka dukun, dukun eta teh main-main karari itu. Lumrah geunian Mang di urang mah nya. Tai, kunaon nya? Nah, ulah kudu mah Mang. Ya penting mah urang kudu tingkatkeun keimanan urang Mang. Serahkeun diri ka Allah. Da anjeunna anu ngaeukeun kana kahirupan urang mah. Lamun urang deketan anjeunna atau anjeunna gen deket, atau lamun urang ngajauhan anjeunna atau anjeunna gen beureun ka urang teh malah kumaha. Tai bener gitu tai. Da kieu Mang, da anjeunna mah da Gusti Allah mah geuningan kieu ku urang teu di sembah maena mah teu rugi, ku urang disembah manehna mah da teu untung. Dah kitu Mang, cek si ajengan guru abi teh. Oh gitu tai. Atuh mah kitu mah kudu kumaha atuh hayang deketan ka anjeunna teh. Ari si Emang geuningan atuh Mang kudu ngalakukeun naon anu dititah ku anjeunna teh. Salat Mang, puasa atuh ngalakukeun anu bener, terus ngajauhan anu ditah dijauhanana gitu Mang. Oh gitu tai. Mohon Mang, da ari agama Islam mah geunan henteu ngaberatkeun an urang lah we nu berat. Rek salatkeun cenah niat mah rek salat, tapi ngan kur niat hungkul bari dilakukeun mah henteu. Padahal memang salat teh 5 menit kan mau nyampe gitu. Nyatai kadang-kadang manggen mun nek salat teh mending males na teh kos kumaha. Padahal lamun dilakonan mah lah paling gen dilana 5 menit tah gitu Mang. Maklum Mang, hari manusia mah gitu kaum dangu sadayana si Utai ngobrol jeung Mang Iding teh atau geus kitu mah si Utai teh langsung ngobrol deui jeung Mak Ibah. Mak tah kitu geunian Mak, ieu urang mah ulah seudon nuduh ka sasaha nya. Ayeuna mah si nyaina we kudu ditingkatkeun keimananana ame dijauhkeun ku nu kararitu. Oh tai nuhun atuh Utai geus nulungan ka anak emak. Ih mah Utai mah da teu tiasana naon lain nulungan si nyai mah lain Utai. Ai Utai mah ngan kudu syariat, da aya nu ngajabah nama nyaeta Gusti Allah mah. Bener tai kitu nya. Tai mama yang nyaho si nyai teh kusaha atuh dijieun nya mari tega kitu. Utai mah teu apa mah
kusahana mah ayeuna mah geus mah ulah mikirkeun kusahana penting masih nyai teh tah ajak sholat bener we gitu mah tai bener geuningan da si nyai teh kos nu rese kana sholat teh geuningan maklum budak ayeuna namanya mah hari sholat mah teu budak ayeuna teu budak heula sok atuh mah si nyai na tah tanya ku emak nyai teh sadar aya naon deui mak ada perasaan mah abi teu kunaon nyai tadi teh nyai teh asupan ting kunaon da suara nyai teh jadi kos nu pikasi nu pisieun pika gilaeun itu harus masuk aya wae da ami mah tadi gen teu naon-naon nyai nyamun tah cek si mata di nyai teh kitu mata teh puri lengan menyorot teh manggen di longku nyai teh mani muringkak nyalina teh ari si emang dah perasaan mah abi mah teh kumaha ya atos hari kitu mah nyai atuh ayeuna mah kieu nya ti Kang Utai nyai teh ti mulai ayeuna kudu soson-soson kana ibadahnya da lain yang sasaha da jang nyai keneh gitu jang bekel ka akhirat engke da ari hirup di dunia mah cuman sementara nyai sok atuh nyai teh sing rajin kana ibadah nuhun atuh Kang hari gitu mah maklum lah hari abi mah geuningan kana ibadah teh kos nu kirang lain kos kirang emang kirang we Kang tah ayeuna mah kudu jadi contoh nyai anu tadi di obrolkeun ku si Maibah teh bener nyai tadi teh kos kitu coba geura nyai tingkatkeun keimananana insyaallah nyai teh moal keunaku kitu keunaku kieu deui nuhun atuh Kang hari kitu mah kitu kaum dangu sadayana obrolan si Utai teh atuh si Utai gen minta izin heula manehna teh maksudna rek ngalakukeun salat asar atuh geus izin kitu mah si Utai teh miang we kaluar ti imah eta nu maksudna rek katajud di tengah jalan kaum dangu sadayana si Utai teh papanggih jeung hiji lalaki eta teh meni gurung-gusu ningali si Utai teh tunggu sila lalaki eta teh nanya ka si Utai teh Kang anu tadi dibawa ke mana ada si nyai teh nu mananya eta Kang nu tadi dia tangan tanggal buah Nyisari mohon Kang Nyisari mah terus aya di Bumina tuh hari akang teh sahanya ngaran apa mah Dodi Kang iya nu namina Dodi teh yuk atuh nama orang sholat asar heula kayak ngobrolna terus sholat asar mah ngobrol panjang kebenaran abi teh kenangan Kang Dodi ya teh mangga Kang sok atuh dipayun ayo atuh kaum dangu sadayana tiruan teh ngaburu ka tajuk maksudna rek ngalakukeun kewajiban sholat asar.
Singkat cerita kaum dangu sadayana si Utai jeung Dodi jeung Kang Iding teh geus parat netepkeun salat asar mahena teh langsung keluar wae dina tajuk teh langsung lempang nu maksudna rek ka imah maibah tapi Dodi teh nyana teula diri dari kelas si Utai nu maksudna hayang ngobrol lebih panjang mahena teh carita baheula mah cenah jeung nyisari teh mahena teh katitih aya rasa duanana teh tapi anehna rek dilamar eta nyisari teh nolak gitu wae bari nolak nekin cenah mani secara lisanna teh secara kasar gitu anu bikin kaget hatena si Dodi atuh geus kitu mah si Dodi teh menang beja nyisari teh kos anu teu wau ka jelema hari manehna penasaran kunaon sebabna nyisari jadi gitu atau moal nanti diselidik naon sebabna nyisari teh jadi gitu nepi ka nilidik teh isuk nyampe ka isuk deui teu sila cenah mana teh kakarak manggih naon sebabna nyisari teh jadi gitu hari sebabna kaum dangu sadayana nyisari matangna jadi gitu teh digaweana teh lain ku sasaha tapi digaweana teh ku adi indungna nu ngaranna Ki Anan atuh ari geus kitu mah Dodi teh mungkas caritana tah kitu Kang oh kitu ari Ki Anan teh saha eta teh iya Kang adina maibah teh man teh kasup jama sakti di dieu mah oh gitu atuh hayu we namanya urang ka ditu urang ka imah nama ibah longok tah si nyai teh karunya wah tuh Kang kumahanya mainna teh mun ningali abi mah kete bisi ieu deui moal ayeuna mah ieu atuh geus kitu mah kamu dangu sadayana anu tiluan teh muru imana bi maibah kakarek lempang obat lengka atau nu tiluan teh karageteun sabab aya jelema nu ngajero nu titaheureun ka manehna tiluan eta jelema teh satengah tua kamu sadayana wei eureun sia maneh rek ikut campur kana urusan urang itu cek jelema anu ngajero ka anu tiluan teh atuh anu tiluan teh ngarandeg deui lempangna ari si Dodi kaum dangu sadayana langsung wae mana teh mepet ke si Utai mana teh bebeja bahwa eta nu jaga teh Ki Anan atuh ari geus nyaho kitu mah si Utai teh langsung wae nyamperkeun ka Ki Anan teh ulayeuna teh kunaon mah layeun nya kunaon waktosna seep heulah kaum dangu sadayana waktosna seep insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui sim kuring mangaduy nyuhunkeun dihapunten bilih aya kasalahan dina bahasana dina caritana maklum kaum dangu sadayana sim kuringna masih diajar kaum dangu sadayana mudah-mudahan dongeng si Utai ieu
sing jadi penghibur kalbu, pembuara kena-mana. So koe antosannya lain waktu sekarang menunggu sadayana atau sim kuring mengadui amit mungkur amit mundur. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.